Isuk-isuk harita teh manuk ricit di sarada bari ngiciskeun jangjangna. Lembur Jatisari nu aya di wewengkon Sumedang pangesina geus pada harudang tina sarena. Masing-masing pada tatan-tatan geus ngalaksanakeun pancena sewang-sewangan. Di salah sahiji imah panggung nu kawilang resik bersih katingali aya lalaki ngora nu make baju kampret bodas jeung pangsi bodas. Muntreng ngobrol jeung pamajikanana nu kawilang awewe ngora tur mibanda rupa nu geulis. Jadi Kang Wikarta teh rek ngiring ngaluhan pangangkir ti Arminta pupuh lembur teh Kang? Bener Ningsih. Sabab ieu mangrupa kasempatan nu hade gesan sawala atawa pagan ku ayana gangguan keamanan anu beuki dieu teh beuki harengheng karasana. Ningsih netep antep ka Wikarta nu jadi salakina. Aya rasa salempang dina batina sabab nu rek disawalakeun di balai pasewakan teh ngeunaan runtuyan kajadian anu tumibak ka lembur-lembur anu paeunteng-eunteng jeung lembur Jatisari. Ari ceuk abdi mah upami teh mah Ki Arminta nyuhunkeun tulung ka Kang Wikarta omat ulah disanggupan Kang sabab datang jawabna gesan ngajaga keamanan di lemburan teh. Wikarta imut ngandung harti ka pamajikanana. Sikapna tetep tenang ngandakeun pribadi anu memang boga kapercayaan kana kaampuhan dirina sorangan. Hingsi di ieu pilemburan sasatna diri akang nu dianggap bisa jeung mampu ngajaga keamanan. Sabab pikeun ieu lembur diri akang teh salaku pupuhu hiji paguron silat anu tantue kudu bisa nyumbangkeun tanaga jeung pikiran dina mangsana ieu lembur ka anca bahaya. Wikarta negerakeun eusi hatena kana jadi pamajikan. Lain sing emut Kang, upami dugikeun ka aya kajadian naon-naon sedengkeun Darman anak urang apanan masih kene tacan dewasa Kang. Ieu kedah janten bahan tinimbangan Kang. Aing nya betasa kaingetan akang teh. Ka mana budak teh beuteung katingali geuningan? Pugu biasa budak teh isuk-isuk kene geus init ngarit danya apisan geuningan boga domba hiji oge. Nya kitu eta Ningsih. Bisi akang balik rada beurang lah deupeunnya. Sabab naon rupa anu baris disawalakeun teh kawilang hal anu kacida pentingna. Muga-muga we atuh ulah lila teuing. Kadewe Darma ulah sina ka mana-mana deui. Nya ceuk Wikarta amitan ka Ningsih nu jadi pamajikanana. Nya mangga Kang, kade sing ati-ati Kang. Ningsih neuteuk tonggong salakina. Anu leumpang ninggalkeun pakarangan, nyata pakarangan imah rek muluk ka balai pasewakan, mangrupa tempat riungan di eta pilemburan. Waktu tepi ka balai pasewakan, kadatangan Wikarta dibagiakeun ku sakabeh nu aya di dinya. Pugugus pada ngarti yen Wikarta teh mangrupa inohong sok sanajan masih keneh ngora umurna, mangrupa guru silat utama di eta pilemburan di paguron Culabadak. Kawilang hiji-hijina paguron silat nu aya di eta pilemburan. Ki Arminta salaku pupuhu pilemburan harita ngabagiakeun Wikarta, tutas aya dina eta riungan. Sanggeusna silih bagiakeun sakua mistina, Ki Arminta harita ngamimitian muka babaran lisan. Ka para dulur pangisi lembur, utama nama ka saderek Wikarta, ngaturkeun nuhun kana kasumpinganana dina waktu ayeuna urang liumung pulung, memang aya nu rek disawalakeun. Anu memang tumalijeng keamanan di lembur urang. Aya rasa kahanjakalan pikeun urang sarerea. Sabab teh sakabeh para nonoman katarik hatena geus saneuleman ilmu bela diri di paguron Culabadak anu disesepuhan ku saderek Wikarta. Cacak lamun urang pangpang nama para nonoman mekalan diri ku ilmu bela diri mah tangtu lembur urang teh bakal geug pageuh tina ancaman para karaman. Rag Ki Arminta eureun heula nyaritana, nyelang muterkeun paneuteupeuna ka sakurma aya di eta riungan. Ai Wikarta diukna dihapit ku dua jajakaan memang mangrupa dua murid pinilih anu salila ieu geus cukup lila neuleuman olah kasantikaan di paguron Culabadak. Teu lila Ki Arminta salaku pupuhu pilemburan neruskeun deui hanca caritanana. Tah. Ku ayeuna kitu para dulur salembur. Hiji kawajiban pikeun urang geusan ngabela ieu lembur tina ancaman gorombolan macan liar anu dipimpin ku si bewok. Lembur anu paenteng-enteng jeung lembur urang tadi peuting geus diranjah, teu mustahil dina peuting-peuting nu bakal datang, baris ngaranja oge ka lembur urang. Ku ayeuna kitu urang kudu saringcing pageuh kancing saringset pageuh iket,
ulah nepikeun ka talobeh atawa balangah nu akhirna lemur urang jadi korban kaganasan eta gorombolan macan liar. Salah seorang lalaki nu geus aya umuran harita ngacungkeun leungeunna ka luhur bari nyarita. Tapi muga janten bahan tinimbangan saliraki pupuh lembur. Sabab garombolan macan liar teh lain sambarangan jalmana, estu arahli dina hal ilmu silatna. Anu jadi pamikiran teh saha anu bakal atawa kudu nying hareupanana. Muga hal ieu diterangkeun ku Tipuhu. Ki Arminta ngarerecakeun kalawah wikarta anu tembong sikepna tetep tenang. Naon anu bidilisankeun ku Kidulur memang teu salah. Mertahankeun ilembur tina gangguan ti pihak mana bae oge tangtu jadi kewajiban urang salaku panggeusi ti lemburan. Ngan tangtu anu kudu jadi bahan pamikiran teh setiap anak buah si bewok memang boga atawa boga keahlian dina hal ilmu bela diri. Sedangkan urang estu benang dihitung. Ku ayeuna kitu kasadari wikarta mangga nyangakeun bok bilih aya anu saja didugikeun. Ki Arminta mere alas ka wikarta gesan cumarita. Wikarta manggut ka Ki Arminta paneutupna anu seukeut muter ka sakabeh nu aya di dinya dina sikap anu tenang pinuh wibawa. Harita wikarta terus kedal nyalisan. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kadang wargi sadayana sakumaha anu didugikeun ku pupuhu urang memang telepat. Anu jadi bahan pamikiran urang ayeuna nyata agungkulan. Turta ngungkulan kaya nu baris haranapan. Upama teh mah gorombolan macan liar nu dipimpin ku si bewok. Ngarannya ka urang. Sabenerna si bewok sapaguron jeung simkuring dina waktu keur masih keneh jajaka baheula. Ngan jalan kahirupan anu beda geus misahkeun hubungan tali kaduluran. Si bewok atawa gopar kawilang jalma anu kejem sarta telenges dina tinakanana. Teu matak aneh upama dina waktu anu teu mangkuk lila ngaranna jadi bahan carita balarea. Ilmu bela diri anu kacangkingna memang beuki maju. Sabab dirina geus neuleuman ilmu-ilmu kasantikaan anu lilana ti sababaraha guru anu sejen. Tematak aneh lamun jadi jaduk sarta jago tur mimpin gorombolan macan liar. Reg wikarta harita ngomongna eureun heula. Bat harita teh ngolepat dina ingetanana mangsa dirina eukeur masih keneh pada maguron ilmu kasantikaan ka guruna nu katelah Mbah Wigena. Anu dileuweung Argabina atau Argaminanggur Cianjur dirina jeung Gopar atawa si bewok mangrupa dua murid pinilih anu mampu meh nyangking sakabeh pangarti guruna. Wikarta neruskeun dihanca caritaanana. Gopar alias si bewok memang boga kaistimewaan dinamatakeun bedogna. Ulin bedogna memang teu bisa dianggap enteng, tur mata kabahayakeun pikeun lawan anu teu saimbang. Hal ieu dumasar kana kaayaan Gopar anu memang saguru jeung si kumkuring. Upama teh mah memang si bewok bakal datang langsung, rupina bae simkuring anu bakal nying hareupanana. Wikarta mereka tenangan hate kasakur nu aya di dinya, dina harti dirina nyanggupan gesan adu hareupan jeung si bewok salaku jadugna gorombolan macan liar. Salah saurang lalaki anu saumur milik dina kaayaan mah jeung Wikarta ngacungkeun leungeun bari terus nyarita. Punten dia sadari Wikarta. Keun ku si bewok lantaran aya nu bakal nying hareupanana, ngan kumaha ngeunaan anak-anak buahna. Sabab di pihak urang anu ngarti kana ilmu bela diri teu benang di itu atau benang dihitung moal leuwih ti 10 urang. Kitu kita can asak pangartina. Sedangkan anak buah si bewok aya kana welasna, ieu nu masih keneh bingung keur kuring. Wikarta neuteub antep kana bieu nyarita. Teu lila terus kedah di lisan. Kasaurang atawa caritaan Kidulur ka harti ku simkuring. Lemah dieu memang kalemahan urang. Saperti anu diterangkeun tadi ku pupuh urang, lain sapeda simkuring nyangking paguron silat di lembur. Ngan upama teh mah jumlah anu neuleuman ilmu kasantikaan teh jumlahna loba, tangtu urang waringdang.
Tapi sanajan bari jeung kitu urang petakeun tanaga nu aya. Wikarta ngareretkeun dua murid pilihan anu diuk pagihapit ku guruna atau ku dirina. Marlan katut Subari mangrupa murid simkuring anu memang geus lumayan asak pangartina. Tanagana bisa diandalkeun. Sedangkan anu sajana oge kudu dibantu ku diki dulur. Urang kudu boga kawani. Sabab engke lembur urang teh terus-terusan jadi ladang pikeun maranehna dina mangsana ngaranjah ka ieu lemburan. Loba di keterangan-keterangan nu sajana ti Wikarta. Khususna mangeunaan sikep jeung kawani pangisi pilemburan ku ayana tinakan gorombolan macan liar anu diluluguan ku Ki Bewok geus beuki narek kabejana loba pilemburan anu geus diranjah tuluy teu kaitung anu geus jadi korban. Waktu riungan bubar Ki Arminta salaku pupuh pilemburan ngahajat sacarita paduduaan. Kade sing waspada jeung Wikarta. Sabab terus terang, aki geus menang beja datangna eta Karaman. Dina mangsana wanci peuting aki taya deui anu dipercaya kajabat Jang Wikarta anu baris mampu ngungkulan ieu kayaan. Katingalina teh tadi geus pada kahudang kawani jeung sumangetna. Muga-muga bae dina waktuna bener-bener bisa diandalkeun. Memang sakedahna kitu Ki. Sabab lamun ngan ukur ngandalkeun ka abdi jelas Karaman nu datang teh moal saimbang. Ngan ari harapan masugan we si Bewok masih keneh ngajenan. Sabab dinten teu oge kungsi saguru jeung diri abdi. Nya kitu bae eta mah Jang. Aki pokona mah mercayakeun ka Jang Wikarta. Ngan anu ngaronda ti mimiting ke peuting mah kudu leuwih dihaneutkeun. Sabab eta Karaman teh geus dipapai satiap lembur anu diranjahna lembur urang nu tacan karanjah teh. Nu matak aki bener-bener salempang ieu. Nya urang Bandungan we Ki. Kumaha geletuk batuna kecebur caina. Nu penting urang pada saya gadiri iatna bari waspada. Muga-muga abdi oge mampu ngungkulan si Bewok. Abdi ayeuna amitan heula Ki, bisi indung barudak dedeupeun. Ya sok atuh kitu Jang. Sok kitu. Tutas kitu mah Wikarta terus amitan dibarengan ku Marlan jeung Sobri mangrupa dua murid pilihanana. Nya sok atuh kitu, geus eta mah Jang. Tutas kitu mah Wikarta terus amitan dibarengan ku Marlan jeung Sobri mangrupa dua murid pilihanana. Di lebah pengkolan memang papisa Wikarta amanat kedua muridna, kade Marlan ugi Sobri. Lamun teh nya urang kudu nying hareupan kayan tarung patutunggalan jeung pihak Karaman. Modal utama teh nyatana katenangan, sabab ku jalan tenang pikiran naon anu dipiboga ku urang nyata ilmu bela diri bisa digunakeun sakumaha mistina. Angga Kang destokeun pisan ku abdi. Temal Marlan jeung Sobri meh bareng, atuh geus kitu mah terus papisahan nguru ka imahna masing-masing. Datang ka imah Wikarta langsung diajakan ngobrol ku Ningsih anu jadi pamajikanana. Kumaha Kang? Hasil tina riungan teh? Ari cek abdi mah urang mah ulah pipilueun kana urusan nu aya patarina jeung beributan Kang. Ningsih bangun salempangin pisan sigana teh. Kituna teh sanggeus mairan cai ka salakina duaan diuk dina amparan samak nu handapna di amparan lampit da pugu imah panggung. Wikarta narik napas panjang, ngareret ka pamajikanana terus neuteup kaburuan imah bangun anu keur nyawang ka tempat anggang. Telinga Wikarta nyarita deui siga ditujukeun ka dirina sorangan. Memang teu gampang bisa adu hareupan jeung Gopar, sokomo ayeuna jadi jadugna Karaman. Ngadenge Wikarta nyebutkeun ngaran Gopar Ningsih katingali meuni kerum di barung jeung hate anu keketegan. Ingetanana ngalayang ka waktu ka tukang dina mangsa dirina keur masih keneh parawan. Apanan Gopar teh sarua demi kahayang ka dirina. Ngan Wikarta nu mampu merukeun hatena malah kungsi riributan antara Wikarta jeung Gopar mangsa ngarebutkeun cinta dirina. Tapi Wikarta dina waktu harita memang aya dina kaunggulan. Nah, Kang Gopar penak di mana kitu Kang? Cek Ningsih jadi penasaran. Wikarta netep antep ka pamajikanana bari terus ngawalon. Ningsih, Gopar teh si Bewok teh anu ayeuna mimpin atawa sasatna jadi jadungna gorombolan atawa Karaman macan liar. Anu dina waktu-waktu ieu terus ngarampog, tur ngaranjah ka tiap-tiap lemburan. Malah dina peuting tadi mah anu diranjah ti lembur anu paenteng-enteng jeung urang, nyata nu deukeut pisan ka lembur urang. Beuki ngageter hate Ningsih kaentipan ku rasa sieun. Breh teh kacipta deui dedegan Gopar dina mangsa kerja jaka. Memang mibanda pangawakan anu jangkung gede simbar dada.
ngan aya anu tenarik pikeun hate Ningsih harita sabab sikap pribadina anu tetelangan ukur hayang ngulinkeun janji sarta sikapna anu sombong nya kitu deui tinakanana anu galak jeung kasar ka sesama. Oh, kutan teh kitu Kang Gopar teh Kang. Atuh kumaha lamun nya nepikeun Kang ngaranjah ka lembur urang Kang. Nya eta mah kapaksa akang kudu nying hareupan Ningsih. Sabab terus terang akang teu bisa cicingeun kitu bae ningali ieu lembur diranjah ku para karaman sangeunahna. Tapi nanti leuwih hade lamun urang tinggalkeun we ieu lembur teh Kang, urang ngungsi neangan lembur anu jauh tina cangkremanana eta karaman. Ningsih. Akang hiji lalaki sok komo di ieu lembur apanan sasatna mah akang teh pupuh hiji paguron. Kumaha kasebutna beureunan lamun akang jejerih ku pati, niuni hayam kabiri leutik burih nandar jangjang, kumeok memeh dipacok. Teu bisa Ningsih. Akang kudu pelapati ka ieu lembur anu geus ngadagingan sarta nu ayeuna jadi lembur matuh Banjar Karang Pamidangan. Wikarta harita negerakeun sikap jeung pamadeganana. Tapi Kang Wikarta, ingetkeun kulawarga urang Kang. Darman masih keneh leutik, abdi teu miharep pama aya kajadian anu teu dipiharep tumibaka diri Kang Wikarta. Abdi rek nyin saha Kang? Ningsih sorangan ngageleter nanakeun hate anu bener-bener teu panuju kana sikap jeung pamadegan salakina. Ari geus, kapan urang teh geus sidi? Geus natrat, geus nyata, yen di tempat teh jadi pupuhu, jadi kokolot, sok sanajan urang umur can tati kolot. Ningsih, akang memang sadar kana eta kaayaan. Ngan urang oge kudu mikirkeun pangisi filemburan. Cing, lolobana mah kepanjalma-jalma biasa, anungan ukur bisa ngulangkeun pacul jeung kored. Sedangkan dina waktuna kudu ngulangkeun bedog jeung gelut. Akang teu mikeun lamun ieu pangeusi filemburan jadi korban anu sawenang-wenang ti pihak gerombolan macan liar. Tapi Kang Wikarta, apanan Kang Gopar? Akang ngarti Ningsih. Gopar memang ceuk akang oge lain lawan anu enteng nu atah-atah upamana nepikeun ka ijen wewesen. Ngan akang rek ngusahakeun ku cara ngajak damai lamun bisa. Ngan lamun teu bisa mah nya tangtu we geus aya di jalan kajaba ti kudu ku cara hiji lalaki, pugu akang oge geus apal kana adat Gopar anu memang sigana bae mustahil upama diajak damai. Sabab komo ayeuna jadi jadugna karaman kapan? Katingali Ningsih ramisak panonna aya perasaan sedih anu mangaruhan kana hatena. Bet kacipta upama salakina meunang musibah eleh mangsana ijen wewesen jeung si bewok. Abdi teu miharep akang cilaka. Tadi leuwih hade urang tinggalkeun ieu lembur Kang. Gopar kawilang kejem jeung telan ngaseuras adatna. Rek jeung saha abdi lamun Kang Wikarta nepikeun kakeun aku cilaka. Wikarta ngarenghap narik napas panjang. Anu memang pikeun manehna oge surti ka sedih pamajikan teu dumasar tina rasa kasalampanganana. Malah sok sanajan Wikarta sorangan memang sabil. Da bisa jeung henteu ngimbangan atawa ngungkulan ka bisa si bewok atawa Gopar anu beuki dieu beuki terus maju elmuna. Tapi Wikarta gambaran hiji lalaki anu dina nyarita sok sagolek pangkek sasangkred bageul. Taya basa pikeun dirina kudu luncalinci luncat mulang udar tina tali gadang. Lisan anu dikedalkeun geus hamo dibalikeun deui. Gambaran ti pribadina anu teguh pengku dina sikap jeung pamadegan. Ulah ngaleuwih anu kawasa sipatna Pangeran Ningsih. Sabab akang boga kayakinan, pati jeung huripna manusa lain ku papada jalma, tapi ku kersana nu maha kawasa. Ngan lamun memang kudu nyorang jalan cilaka ku cara ngabela diri, eta leuwih boga ajen. Batang urang kudu ajal dina kaayaan biasa. Kitu sakuduna sikap hiji lalaki anu boga pangarti dina olah bela diri. Abdi ngarti kana lisan akang. Tapi naon hartina ajen kahormatan hiji lalaki Kang lamun rumah tanggana aya dina katunggaraan. Dibaca teh pahitna Kang sabab nu bakal disingareupan teh nyata jelas ampanan jalma-jalma jahat. Sasatna makaraman anu geus taya rasa kamanusaan. Ningsih nyaritana di barung jeung ceurik ayeuna mah. Wikarta neuteuk di kalabah buruan imah, kolebat salibatan pikiran ngagugu kana carita anu jadi pamajikan. Nyata nyalametkeun diri ku cara ninggalkeun pilemburan. Tapi sikap jeung pribadina Wikarta memang geus asak, tetep panceg dina pamadeganana. Ningsih.
Akang dedeh jeung nyaah ka kulawarga. Sigana bae lamun dibandingkeun jeung ka nyaah ka diri sorangan, akang lebih dedeh jeung nyaah ka Ningsih katut Darma. Tapi akang oge nyaang jeung dedeh ka pangisi lembur, akang oge boga rasa tanggung jawab kana kasalamatan pangisi lembur. Nah akang bakal bisa tenang hati jeung lugina upama kulawarga urang salamet, tapi kulawargana pangisi lemburan jadi korban. Ingatkeun Ningsih, baheula akang kungsi ngadongeng ngeunaan sikep jeung pamadegan satria Sunda mangsa nying hareupan naon rupa kajadian. Dirina suka kene ajal pati batang kudu nying hareupan panghinaan. Tah, kabaru sarupa kitu teh geus jadi getih jeung daging. Sabab mang tahun-tahun akang guguru ka Mbah Wigena di leuweung Arga Binangun. Wikarta panjang lebar cumaritana. Pang-pangna mah matri hate pamajikan sangkan teteg jeung panceg ulah galidir jeung kapangaruhan kurasa kasalempangan. Ningsih ngluktung ku semungan ruk kacipta ku manehna upama teh masalakina meunang musibah nepikeun ka hantena upamana. Beuteung kabayang kumaha ngagedekeun anu jadi anakna nu ayeuna kakara umur 10 tahun. Sasatna budak anu meujeuhna kudu diperhatikeun kudu jadi indung jeung bapana. Wikarta ngarenghap tadi narik napas panjang katingali jalan dapur anu ngelutrak hudang horeng Darma geuningan anakna nu kakara balik ngarit. Darman budak anu memang kawilang bakal kana gawe beda jeung budak-budak sejena anu sapantar jeung Darma lolobana makapangan ukur resep ulin wungkul, tapi Wikarta beda deui dina ngatikna budak teh bener-bener sina asak jadi hiji lalaki anu sabenerna. Kadia Darma, diuk tadi dinya tah, majeng bapak ina keur ngobrol anu perlu oge dikanyahokeun ku hidup. Ya sok kadia gerajang, tadi dia sok diuk tah. Cek Ningsih, neta diuk ka anakna nu harita nyusutan kesang bari netep ka indung jeung bapana terus nyarita. Aya naon kitu mah? Eta geuningan bapak aya deui di dieu, cenah aya riungan teh di bale, Pak. Budak teh harita terus sila diuk milu ngobrol jeung indung bapana. Ai Wikarta nutup antep ka anakna. Tumuwuh rasa reueus jeung bagja dina hatena. Sabab Darma anakna sanajan nya budak keneh tapi teu nembongkeun sikep hiji budak anu ogoan atawa aduan. Salila ieu tacan pernah Darma sok maradukeun jiwana memang geus kalatih dina kaprihatinanana. Darma, bapak geus ngariung tadi malah kumpul sakabeh lalaki pangisi lemburnya kitu dipupuh lembur Ki Arminta. Anu jadi bahan carita taya deui kajaba tingeunaan karaman macan liar anu kiwari beuki mahabu tina kanana. Tah, bapak dipercaya gesan jadi pimpinan mangsa nying hareupan eta karaman. Upama teh madina hiji waktu datang ngaranjah ka lembur urang, Darma kudu nyaho. Harita neuteub Darma teh kan jadi bapana. Tutupan anu ngandung rasa kareueus lantaran jadi bapa leber wawanin, Darma seuri leutik ka bapana bari terus nyarita. Hebat tuh lamun kitu mah bapak. Darma jadi kata aja yang ngabandungan lumangsungna tarung antara bapak ngalawan si Bewok, jalma nu mimpin eta karaman, Pak. Nah geuningan Darma, beut nyaho pimpinan karaman teh ngaranna si Bewok. Wikarta kaget sabab anakna geus nyahoeun ka si Bewok sagala rupa. Pangisi lembur mah taya dinu jadi bahan carita kajabati si Bewok nu cenah mah kajem tur telenges dina tindakanana, Pak. Tapi bapak wani ngalawananana hebat, Bapak. Budak teh lain salempang tapi kalah kamuji ka bapana gede wawanin. Ningsih ngareret kana jadi anak bari terus nyarita dumareuda. Darma, lain kalah karesep ngadenge bapak rek tarung teh tapi kudu salempang kumaha lamun ke bapak silakan matak mama bieu nyarita ka bapak hidup teh leuwih hade urang pindah ti lembur. Kitu tah anak king. Darma budak teh kerung bari neuteub seukeut ka indungna, teu lila terus nyarita deui. Kumaha ari emak? Anu lain oge jago ari kudu kabur mama. Jalma jahat kudu diwara ulah diantepkeun komo ieu rek karuksak lembur atuh. Bapak teh panan lalaki jadi kudu wani. Darma seuri ka bapana. Sedengkeun Wikarta imut tanda suka hatena sabab jelas Darma anakna sanajan budak keneh geus boga rasa teuneung jeung ludeung. Teu sieun teu keueung ngadenge bapa rek tarung. Ningsih anu beuki tagibur hatena satadina mamiharep sangkan anu jadi anak nembongkeun pamulu anu sarua jeung manehna. Anu tangtuna saeutik gedena mawa pangaruh pikeun Wikarta mangsa ngaroba sikepna. Darma anak emak.
Si bewok teh jelema anu ngabahayakeun jeung geus loba anu jadi korban katalengesan jeung kakejemanana. Nanti salempang lamun Bapa hidup nepikeun ka cilaka. Nanti sieun lamun Bapa hidup nepikeun ka jajaten. Ya Allah. Si bewok harita muterkeun paneutupna ka sakabeh anak buahna. Tetepan anu boga pangaruh kuat, simak jeung pangabaran memang marengan kana sorot panon pamimpina. Sakabeh bala dewek penting ieu mangrupa waktu nu geus jadi katangtuan pikeun urang. Lembur Jatisari baris diranjah ku urang. Ku ayeuna kitu dewek minta ka marane sakabeh sangkan ngalaksanakeun pagawean anu sahade-hadena sakumaha ilaharna mangsa ngalaksanakeun laku tindakan urang. Lamun memang aya nu nyoba-nyoba ngalawan geus hanteu kudu loba pikiran paragatkeun jiwana. Sabab bongan dirina anu wani-wani ngalawan ka urang. Rampas barang-barang nu aya hargaan. Oge bakal keur urang dahar mangrupa beas jeung anu sejena. Korenaskeun pokona mah ulah disesakeun. Kumaha arti kumaneh caritan dewek? Harti sayaga geus ngalaksanakeun pancen. Kabeh bareng ngajawab dina sikep anu tandes. Nandakeun jiwa anu memang geus garang jeung liar mangsa ngayakeun tindakan. Si bewok neruskeun dihanca caritaanana mangrupa lisan ti hiji pimpinan. Mangsa ngabagi pancen ke anak-anak buahna. Seperti biasa kekuatan dibagi 4 bagian. Datang di bagian kidul kalir oge wetan jeung kulon. Ngan khusus pikeun si Jal jeung si Komed, aya pancen khusus ti diri aing jeung anu kudu dilaksanakeun ku sia. Jadi ku ayeuna kitu marane kudu hidang geus ngatur diri sakumaha mistina. Sedengkeun aing bakal nying hareupan guru utama paguron Culabadak anu ngaran Simikarta. Peuting ieu lembur Jatisari bakal gonjlong. Sabab dina peuting ieu pangeusih pilemuran. Bakal soak jeung kasima ku kadatangan urang. Si bewok nulak cangkeng nyaritana bet asa panggagahna di alam dunya teh. Sedengkeun di pilemuran Wikarta katingali harita geus ngariung di bale tempat latihan diriung ku murid-muridna. Diukna Wikarta dihapit ku 2 murid kapercayaanana nyata Marlan jeung Sobri. Jumlah murid memang teu kurang ti 12 urang. Wikarta muterkeun paneutupna teu lila terus nyarita. Ayeuna urang geus meunang katerangan ti lembur cintani. Yen gorombolan macan liar waktuna teh sok heuleut 4 poe ti waktu sanggeus nangayakeun tindakanana. Jadi lamun ngitung waktu dumasar kana pangalaman nu geus karanapan. Dina peuting ieu mangrupa peuting anu ditangtukeun ku pihak karaman macan liar. Ku ayeuna kitu tatan-tatan teu waspada. Sabab teu mustahil peuting ieu karaman teu bakal datang ngaranjah ka lembur urang. Wikarta eureun heula nyaritana diselang ku ngabagi paneutup ka sakabeh murid-muridna. Bangun hayang ngajug-jugan eusi hate murid-muridna, naha kabeh geus gembleng ku rasa kawani nying hareupan ka aya nu bakal tumiba. Para murid paguron Culabadak masih keneh jempe teh nu cumarita. Sabab ngarti guruna masih keneh rek neruskeun hanca caritaanana. Teu lila kadenge Wikarta neruskeun caritaanana. Anjeun sarerea di ati ku ilmu bela diri, geusan bertahankeun diri tina ancaman kajahatan. Ku ayeuna kitu, ayeuna waktuna urang nembongkeun diri salaku pribadi anu mampu ngabela pribadi. Leuwihna teh eta oge bela pati ka pangisi lembur, anu memang merlukeun bantuan ti urang. Sing jadi catetan ngalaksanakeun pancen merangan kajahatan, ngandung harti sikep hiji satria. Kumaha ka harti? Kartos! Kartos, Pak. Kabeh nembalan saur manu. Taina mah urang pada ieu waspada. Lantaran jumlah urangan 15 urang, ku ayeuna kitu urang atur geusan ngabagi diri bari sakalian dibantu ku lalaki pangisi lembur memang boga kawani. Ngan ulah gagabah dina ngayakeun tindakan. Tetep kudu hati-hati tur tarapti sarta gunakeun akal jeung pikiran sahade-hadena. Ulah ngan ukur dumasar kana ilmu bela diri wungkul. Sabab kampuhan jurus jeung tata gerak dina ilmu silat taya hartina upama teu dibarengan ku jalan akal jeung pikiran gesan metakeun tarekah anu sejena sangkan urang mampu aya dina kaunggulan. Kumaha? Sayaga kabehanana. Sayaga pisan giri guru. Hancurkeun para karaman. Murid-murid Wikarta pada ngacungkeun leungeun ka tuhu ka luhur. Nandakeun hate anu geus gembleng ku wawanen.
Wikarta saterusna mangabagi diri ngatur murid-muridna anu kudu ngajaga jeung nying hareupan kakuatan anu bakal datang. Sikep jeung caritaan Wikarta memang ngandung wibawa pikeun murid-muridna anu akhirna pada leungit karisi ilang karempan kahudang rasa sumanget jeung kawan. Waktosna geuningan parantos teh kapan atuh cag urang cekapkeun dugi ka dieu heula tuh acara dongeng kiwari neraskeun cariyos Sirawing Kiwari garapan Wakepo Kiwari. Hatur nuhun